Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa TVRI Jawa Barat di mana wae ayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadaya tiasa patepung lawung patetep sieup dina acara kamemet kadeudeung urang nyaeta tembang Sunda Cianjuran. Nyuguhkeun rupining haleuang tembang ngalangkungan TVRI Jawa Barat sobat urang sarerea. Disarengan kusim kuring pun hin-hin wahidah. Pamirsa, dina danget ayeuna anu baris magelaran teh ti pakempelan tembang Sunda Sanggita pimpinan Bapak Haji Yuswiradireja. Kalayan juru mamaos Neng Mayang Krismayanti, Alivia Mutiara Ayu disarengan ku Kang Arif Budiman. Pamirsa, minangka pintonan anu munggaran dina danget ayeuna baris kasanggakeun lagu Dina Laras Pelog Kawisaya Sareng Sorok. Lagu anu munggaran kasanggakeun Purwa Wiwitan Jaladri Asih Panambihna Nyorang Harapan. Lagu anu kadua Padung Dengan Panambihna Patelak Rasa. Pamirsa, pamirig dina danget ayeuna kacapi indung ku Kang Samsi, kacapi rincik ku Kang Yoga, kacapi kenit ku Kang Regi, oge sulingna ku Kang Marwan. Batin cerik balilihan, hate asa digerihan, dironce kembang kabingbang. Teweleh dirungrung bingung, rasa batin keretunggara, kaperih teuih-euih, rasaning pangbaluh kalbu, rasa akal teka hontal. Nanya ka langit semu alum, semu ngungun. Nanya ka bentang, nanya ka bulan, nanya ka angin, ka diri. Nanya ka Gusti, hirup waras jati huri. Pamirsa, sumangga minangka pintonan anu munggaran wilujeng nyakseni. Panto bangongong jalan gede Sasapuan nyanggakeun balung bang timur jaang bulan was juragan. Pangadeg diri sorangan juring kang sakujur badan umangkeun asan urang mun pareung ngawisik batin ngejah badan nata ing diri
maca rupa tapak nu nyipta nati mana Purwaning lahir jeung saha urang nyaunta hirup rejeng uripna usik malik kersana saha parung melang bantat birit leuwih pentasan mah geuning birit leuwih dapet pentasan. Rasa ngagalurang na umpalan jaladri asih jaya nu diteyangan tos lami nu dipilari rek nyusul tepus ka sajorelat batin cerik balik lihat kagendam rasa micang-cang kapentang nur cahya heman sekujur badan nyasar lempeng nuntun itu lingkar tukang cikini geus karandapan kaharep ukur di sorang sorangan ngemat panganjang
Mapayan cerita orang nugas lawas mani ebret atrapisan subuka lalakon enak ngahiasna kahirupan duh na kahirupan nyorang harapan Nang kehirupan nyorang harapan ieu buruk kabagjan nyorang harapan Nang kehirupan mapalalakon mangsa kerja naga. Padung dengan jeung sorangan patelan dari jangkoring kumuru manihale perang campuh tegal Bito tamak menerong kah meh kateter nafsu sorangan Muntang bikin kumerembing kamana dirinya muntang yang nyernakeun rasa sejati ini ulah.